Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana nepangkeun simkuring Jabiaska Bunyamin dina acara Warta Sunda edisi Jumat 26 Februari 2002 hiji. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan seni rengkong. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu sangap di Tatar Pasundan, kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali. Dina acara seren taun ungkul, sumangga nyanggakeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanan di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijieunna tina awi gombong. Panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geugeus pare. Hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nuturkeun Asep. Seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakean adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna dibuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheulana mah sok mindeng dipinggakeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara taunan panen raya. Rupina sakitu wae warta nu abdi dugikeun. Hatur nuhun kana pahartosanana. Simkuring Jabiaska pundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.